Gusti keketing hirup karke mangkat gawe. Gusti tak balik. Pusing aing da. Iya non maksudnya itu oi. Si adik. Jadi Ipidin, saya tadi komo maneh banget ciga landak. kita mana banget juga kelek monyet. Oh, sok. Kita bisa RTK tuh. Biasa. Yakin. Gusti keketing hirup karke mangkat gawe. Gusti tak balik. PHK diweng Can kita datang ke imah ya teh pasti aya nu nagihan ya teh. Pusing can Bang Emok lah. Bang Keliling lah. Can arisan lah. Can hiji deui Pak RT. Kumaha ieu pusing euy. Pusing aing da. Lieur teh pikiran hutang. Iya non maksudnya itu oi. Si adik. Jadi Ipidin, saya tadi baturan. Aing mah eta banget kunaon nya jika baju candi istrika. komo maneh banget ciga landak. Kita mana banget juga kelek monyet. Parah pisan. Parah rusing din euy. Pusing kunaon di mana? Urang tadi mangkat gawe kita balik deui dipecat euy. Rek balik ke urang sieun euy pamajikan. Nyawa bebayareun lah, Bang Emok lah, Bang Keliling lah. Can ka Pak RT hiji deui ta urang era pisan ka Pak RT. Kumaha nya mayarna? Karungan we Pak RT mah tuh. Maya tong cicing wae din bantuan urang, mangahulang seurah seuri deui. Halus baru nu kitu teh buuk jiga landak. Kumaha solusina? Bisa ngebantuan teu. Rujuk urang we. Bilu ka mana? Mana sok tara baleg jeung maneh mah. Apalen yo. Apalen. Ka mana nya? Ayo we. Urang hayang boga duit pokona mah jeung bayar hutang. Ka mana? Rujuk urang. Ka mana? Kudu arah dan tujuanna kudu jelas. Ya hayang boga duit mah urang hayang bayar Hayu hutang. geus nuturkeun ayo. Ya geus aya tuh. Ayo. Menghasilkan uang di pokona mah. Kira-kira salah. Saya jalan. Kaditu. Poho deui. Kaditu. Kumaha sih? Aing pusing dah kena para rusing kieu teh. Aduh. Sok kumaha caritakeun? Mana urang nanya mana? Tanya. Sok. Mana bisa MTK teu? Aduh, aing MTK mah togel aya MTK. Apa angkatnya dihitung eta teh? Nu hese sakola ge sok kabur wae MTK mah Hayang pelajaran. itu bukan duit. Hayang si teh dengan cara nu lain lah pusing parumus-rumus gitu mah. Maha tuh. Anu gampang carana buru. Apa togel? Rok nana sih? Dangkalan sama gosok we lah Nu di mana? di kebon. Tek moal kebon uwa geuning. Sieun aing Daripada mana lo bang hutang lir ke pusing-pusing ye. 1000 teh jadi 600 ya. Wah, balik. Itu percaya. Ngagosok mah enggeus di kebon uwa wae. Kela. Daripada mana lo bang hutang ka Pak RT erakeun atuh Pak RT mana teh. Pugu Pak RT urang nu era mah kana bang eta mah teu Pak RT hungkul euy. Apa sorangan? Kan Pak RT teh rewel, galak. Pugu aing kumaha nya bayar hutang ka Pak RT aing. Tarungan we Pak RT mah. Karungan gen wani we. Pak RT wae. Pak RT mah main geplak we kana sirah. Tuan ka Pak RT. Teu urang euy. Teu urang ge. Mah tuh solusina buru ih.
Kebon uang geus ayo. Daripada pusing mikiran. Kebon wae teh. Mun menang mah bisa ka bae Pak RT mau era teuing. Bisa ka Bang Emo mun menang mah. Aya jurigan eueuh. Wah, bating mikir ayo. Ku jurig mana mah. Bisa kasurupan kitu anjing aing mah sieun. Ayo mana ya? Lu kasurupan. Ini saya lah. Ayo. Ayo atuh. Aman ya? Aman. Ah, iya mah kebun gua urang ieu belah dia ya. Mana rek dikerokna ieu teh? Eta sok buru. Kerok. Iya. Ngarip, Din. Ieu geus aya nu ngerok. Tinggali ieu. Man. Geus kudu bangga-bangga. Tuh aya bacaana tah. Aya nu ngomong tah. Menang ngerok. Mana nomorna ieu mah? Sok ngaco ah. Tuh ya teuing. Ke. Tinggal hitung ya nak. 1, 2, 3, 4, 5, genap, 7, 8, 9, 10, 11, 12 weh. 12. Rong tulis lah. 2 Balikeun. 11. Nah, 12. Mana? 12. Sip. Kak, itu kan menang nu sarurang teh ya. Geuning ngarumpul. Nanaonan euang? Deui urang ge. Bener. Anehkeun beureunan. Aneh we tulisan uing sih alus teuing sih. Aya sampurkeun. Sampeurkeun we. Ayo. Yakin aing mah ieu. Nya heula geus teu kudu bangga-bangga. Woi. Nah, ngegarang gua budak teh. Nanaronan sia. Cicing. Ngumpul di dieu Masang togel. kolot. Kak. Togel mah geuningan sok di dahar jeung baso teh geuning. Oke. Tuh. Togel mah geuning anu di dingding. Oke. Ngegarang gua ah. Balik budak mah. Nyaho cicing. Kak. Gelo kitu. Ya eta menang masang alur menang nulis alurang menang ngerok. Lieur kitu anjing budak teh. Ieu padan tulisan orang tuh kerok menang. Dibalik. Naon? Menang ngerok aing maneh. Poho geus lila tar sakola libur wae teh da. Gara-gara corona hayu. Gaji kitu. Naon dipasang tadi teh naon sih? Masang naon toge? Togel. Lain da. Naon atuh? Poke meureun. Teuing lah pokona mah eta weh. Masang naon kitu ieu? Nomor ieu mah. Angka tah. Salah wae da. Angka mah nomor sarua wae, ieu mah huruf. Huruf. Loon. Lieur wing euy. Loba aya teh loba teuing. Main TikTok. TikTok ngegame. Eta we kabeh lah. Loba TikTok, loba ngegame, loba nanti Ngalamun. bener. Naon di? Bobogohan. Bobogohan wae, bucin bener. Ayo geus lah urang ulin deui weh. Ayolah. Ayo geus lah mangkat. Pusing mikirkeun kitu mah. Dak. Geus lah daripada eta mah tuturkeun. Bingung tuh da masang naon sih? Gara-gara sih dikerok naon eta asup angin beureunan lah. Beureun. Ayo tuturkeun Ayo.
ai. Ini simpen aja ya. Pak. Bantuan. Ini geus dikat. Bantuan media. Kumaha? Tidak ini. Anjir, Bang, tak. Nang nulis urang. Itu nah tadi pici Bang. Toge. Gel. Oke, si Eka teh. Oke, meureun. Ada yang bakal tadi tulis leungeun rek dipasang. Nya menang ngerok rek dipasang meureun. Sang naonna menang ngerok. Iya. Iya. Anak kunaon? Sarua. Coba teuing ah. Solusina orang hayang boga duit bukan aja main hutang. Ah, kieu ya. Action. Sok kumaha din lah. Solusina euy urang hayang boga duit. Kieu ya. Pasang member. Nomor naon man? Togel. Masih masang togel dosa euy. Nomor cangkut atuh. Kumaha carana anu teh nya. Ka kebon ngerok. Rok naon cek ka kebon. Cut. Salah. Ngejod bere matematika heula atuh Ayo tong. matematika. Eta matematika apa nya miti? Heeh.